Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadaya anu kusim kuring nepi ka hormat, puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan urang sadaya nikmat sehat sareng kasempatan tiasa patepung lawung. Sholawat sareng salam mugia tetep dileleurkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW ka kulawargina, ka sahabatna, mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ke akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Mita Apriyanti Patmala ti kelas 11 MIPA 4. Ngahaturkeun rewu nuhun kasadayana anu parantos kersa hadir dina ieu kampelan kanggo ngadiskusikeun ngeunaan bahaya narkoba ke rumaja. Ukituna supados henteu nyongkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka acara ku aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pangjejer nu kadua nyaeta Febriani Ajahri Putri anu asalna ti Majalengka, Bobor kaping 20 Februari 2004. Mantenna mangrupa murid ti SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Febriani hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih naleman ngeunaan jejer anu bade dibahas kurang sadaya hayu urang regepkeun kumandang ti para pangjejer. Sumangga kahandida Arimawati kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Hanida Arimawati anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae pisan anu didugikeunana. Parantos muka pandangan urang sadaya ngeunaan bahayana narkoba. Nurutkeun mantenna jalmi ayeuna mah seueur anu ngaedarkeun narkoba paranti dijual atawa diedarkeun ngarah loba duit. Urang kedah ngajaga awak sorangan sangkan dijauhkeun tina segala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Kumargi kitu urang lajengkeun wae ieu sawala. Anu salajengna ka Febriani Ajahri Putri dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Febriani Ajahra Putri anu atos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantenna ngagaduhan pamedegan yen narkoba teh bisa ngabahayakeun jeung ngadugikeun diri sorangan. Di antawisna masa depan para rumaja di Indonesia teh jadi suram. Kacanduan anu bisa nyieun jalmi teh teterusan ngonsumsi eta narkoba jeung sajabana. Karan waktos anu sakedik salajengna sim kuring bade ngawateusan kanggo pamilon. Nu bade tumaros dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun panangan teras nyebatkeun namina. Hatur nuhun ka lilis-holisoh anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kumaha dampak sejenna lamun urang sadaya ngagunakeun narkoba. Sumangga ka Febriani Ajahri Putri kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Febriani anu parantos ngawaler patarosan ti Lilis. Anu isi waleranana nyaeta dampakna nyaeta nu kahiji teu bisa ngabagjakeun kaluarga, agama jeung negara. Sareng nu kadua bisa oge ngakibatkeun kamatian. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh kalaksanakeun kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarangan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.